Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kelas 5 sadayana pendak deui dina pelajaran basa Sunda. Diajar maca jeung nulis aksara Sunda atanapi kaganga bagian anu kaduana. Minggon kamari hidup terus diajar nulis jeung maca aksara suara atanapi vokal A, I, U, E, O, E, jeung ngarobah sora ku rarangken tukang ang, Tah ayeuna dina materi aksara Sunda bagian kadua ieu hidup bakal diajar nulis jeung maca aksara ngalagena jeung rarangken-rarangken anu bisa ngarobah sora dina aksara ngalagena. Urang diajar dugikeun ka hidup tiasa maca sareng nulis aksara kaganga. Hayu urang kawitan, sok geura siapkeun heula buku sareng pulpena. Perhatoskeun penjelasan ibu sambil langsung praktek nyerat. Aksara ngalagena disebut oge konsonan. Ai konsonan teh nyaeta aksara anu salian ti huruf vokal A, I, U, E, O, E. Berarti upami dina huruf laten mah B, C, D, E, F jeung sajabana. Tah, aksara ngalagena tapi konsonan ieu dina aksara Sunda jumlahna aya 25 aksara. Nah, 25 aksara ieu dibagi dua. Anu 20 hiji aksarana nyaeta aksara anu biasa dipake ku urang sadidinten. Anu dina huruf laten mah contona B, C, D, F, G, H jeung sajabana dugikeun ka Z. Eta anu biasa dipake ku urang sadidinten. Nah, sedangkan sesana tadi jumlahnya 20 hijina aksara anu biasa dipake ku urang. Sedangkan anu opatna nyaeta aksara tambahan. Nu kumaha ari aksara tambahan? Aksara tambahan dina aksara Sunda mah nyaeta huruf nga, nya, sya, sareng ka. Tah ieu disebutna aksara tambahan. Janten jumlahna sadayana aya 25 aksara. Tah, dina aksara Sunda mah dikawitanana ku huruf ka. Ku ka. Dimimitianana ku ka. Janten aksara anu awal teh nu pertama na ka. Sedangkan dina huruf laten mah nu biasa dipake ku urang dimulainya tinu B, C, D gitu nya upami dinu aksara Sunda mah ka gitu. Tah, tapi ku sababi hidup ayeuna nuju diajar ti awal kene ngeunaan aksara Sunda supados langkung cepet apalna urang susun heula huruf-huruf dina aksara Sunda ieu kana susunan huruf laten. Dina ieu misalkeun tinggal susunan huruf laten konsonan. Ieu mah konsonannya. Susunan konsonan dina huruf laten mimitina B heula. Teras C, D, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Tah ieu susunan huruf-huruf
konsonan anu aya dina huruf Laten. Tah ayeuna dina aksara Sunda mah ieu teh sadayana huruf konsonan ieu ditambihan sorana nganggo a. Janten huruf ngalageuna teh ditambihan ku a. B janten ba, C janten ca, da, fa, ga, ha, ja, ka, la, ma, na, pa, ka, ra, sa, ta, fa, wa, sa, ya, za. Tah huruf-huruf ngalageuna mah siga kieu, janten sadayana huruf konsonanana atanapi ngalageunana sorana sadayana ku a. Tah ayeuna kumaha cara nyeratna aksara ngalageuna ieu? Yuk urang sasarengannya sadayana hidep oge turutan ibu. Ibu ngabimbing hidep oge turutan. Naon nu diserat ku ibu ku hidep langsung dipraktekeun supados langsung tiasa. Dikawitan ku ba, nyerat ba. Ratoskeun yuk sasarengan. Ba, cara nyeratna garis heula sekedik. Tarik ka handap. Sret. Ieu dimencoskeun, anu ieu mah diluruskeun. Teras tarik kaluhur sakedik, miringkeun, tah ti dieu langsung mencos kaluhur. Sret, ditutup ka kiri. Ieu nyerat huruf ba. Ayeuna ca. Ca kumaha? Ca mah kieu. Siga huruf Z heula, tapi Z mah marencosnya dia mah jatna kieu. Tinggal siga huruf bade nyerat huruf Z. Set ka handap, tapi ti dieu langsung dipengkolkeun ka dieu. Set. Tarik ka luhur. Ca. Da. Da kumaha? Tinggal da. Da mah siga bade ngadamel kotak. Tinggal teh sret, sret, sret. Terus di dieuna kitukeun. Pa, fa sanes pa, fa. Ari fa kumaha? Fa mah siga huruf u tapi nganggo buntut ka dieu. Siga u. Set. U pas siga huruf u. Nah, fa. Ayeuna ga. Ga siga huruf Z. Z tapi topina pondok. Z topina pondok tong panjang teuing. Z. Z ieu panjangkeun ka dieu teras ka luhur pengkolkeun. Ga. Ayeuna ha. Ari ha kumaha? Ha mah kieu. Sret, sret. Teras dikitukeun pengkolkeun, teras an. Nah, an. Siga huruf an tapi aya pageran di dieuna. Teras ja. Ja siga huruf Z. Ada heula huruf Z. Teras di dieuna dimencoskeun. Nah, mencoskeun. Tapi di dieuna di garisan deui, garis miring hiji deui. Ka. Huruf K mah gampang pisan. Huruf K mah siga angka 7. Angka 7 2. 77 siga 77 kieu. Nah, ieu huruf K. La. La kumaha la? La mah siga an. An heula. Ada heula an. An heula. Teras ditarik kaluhurkeun. Gaan. Dina panjangna kada saminya samikeun. La, ieu la. Ayeuna ma. Ma kumaha ma? Tinggal ma bulak belok. Sret. Sret, sret. Tarik ka luhur. Tarik ka kiri. Teu siga kitu. Na. Ayeuna na. Kumaha arina? Na siga huruf Z. Z tapi Z na siga kieu. Mirip Z. Nah, gitu.
Nah, pak kumaha huruf pa sami siga ka. Ieu ka teh 77 pak nyeratna siga huruf ka 77 bedana di dieuna disambungkeun. Tah, disambungkeun. Teras huruf ka anu kuki. Ka anu nganggo ki. Siga huruf ka anu kuki nyeratna siga kieu. Garis sret babari ya maka mah. Ra ari nyirat ra kumaha? Ra oge siga angka 7, tapi angka 7-na dipencit. Angka 7 dipencit. Terus di luhurna dipayungan. Tah kitu, nganggo payung. Sa nyirat sa kumaha? Sa mirip siga angka sigara. Sa mirip sigara 7 dipencit 2. Tah gitu, tapi mah 2 7 tapi 7-na dipencit. Namun tadi ka mah kan teu dipencit, sa mah dipencit. Ayeuna ta. Kumaha ari ta? Ta mah huruf Z. Siga Z heula tinggal Ibu. Z. Tos gitu tarik ka luhur. Ada mal huruf H. Tah gitu. ZH. Ayeuna fa. Fa mah siga U. Percis siga huruf U. Panjang tapi set U. Fa ieu huruf fa. Siga huruf U. Ayeuna wa. Wa mah siga huruf G. G ageng, G kapital. Tah gitu siga G ageng. Wa ieu wa. Arisa kumaha sa? Sama siga huruf A, garis kotakeun, ieuna di kieukeun set tah gitu A. Siga huruf A tapi ieuna aya kadi di langkungan. Tah gitu di langkungan A. Ena ya mah Z. Siga huruf Z tinggal Z heula. Siga huruf Z. Tapi kaluhurkeun tos kitu sareng V. Tah huruf V sambungkeun ku V. Siga huruf Z sareng V. Z heula tapi Z-na dibuntutan kaluhur teras V. Z teras buntutan kaluhur tos kitu sambungkeun sareng V. Ya. Ayeuna za mirip sareng O. Ari O kamari kumaha? O ulang hilap deui nya. O teh nu kieu. O teh kitu nya O mah. Tah ieu O. Di dieuna aya langkung sakedik O mah. Ieu O aya langkung sakedik di dieuna tina kepalana. Tah upami dina za mah henteu. Za mah langsung Z. Set teras dina N. Tah ieu za. Jadi za mah hampir mirip sareng O. Ieu O. Ieu O, anu ieu za hampir mirip. Sok ayeuna hidup diajar heula nyerat huruf-huruf ngalageuna ieu sahurup diajar. Urang teraskeun tos ieu kana rarangken. Minggon kamari hidup atos diajar ngeunaan rarangken. Rarangken anu dipelajari ku urang minggon kamari mah rarangken anu gunana kanggo nambahan huruf. Anu nambahan huruf. Nah, misalkeun kamari teh urang diajar rarangken anu disimpenna di tukangeun aksara ngalageuna. Anu ditukang ya. Anu ditukang aksara ngalageuna. Kamari anu siga kieu ye. Lambang anu siga kieu. Disimpenna dinu ditukangeun aksara ngalageuna. Tau pami lambang kieu teh kamari teh berarti nambahan nambahan sora upami misalkeun ieu huruf A, ieu aksara A, ieu A di dina tambihan rarangken tukang, di tukangna tambihan siga kieu berarti ieu dibacana pam ieu A,
Terus ditambihan rarangkeun tukang siga kieu berarti di dieu janten janten ditambihan. Terus aya deui anu di luhur, nu disimpenna di luhur. Aya tadi mah kan di tukang, aya nama di luhur. Anu di luhur mah kamari teh urang tos diajar anu tanda nu buleud siga kieu buleud alit, tapi disimpenna di luhureun. Di luhureun aksara ieu teh gunana kanggo nambahan sora ang di tukangna. Contona a deui wae, urang contona a deui wae, ieu a. Upami di luhurna ku urang ditambihan rarangkeun siga kieu, ieu sorana robah janten ang. Ieu nu kamari nya. Terus hiji deui upami masih keneh anu di luhur ieu, masih keneh anu disimpenna di luhur. Nu siga checklist. Tah, nu siga checklist bentukna ieu mah kanggo ngarobah er. Ieu sami disimpenna di luhur. Misalkan ieu a di luhurna ditambihan tanda rarangkeun siga kieu, a ieu bakal robah sorana janten ar. Upami nu tadi mah fungsina kanggo nambahan sora, tah anu ieu mah rarangkeunna fungsina kanggo ngarobah sora. Anu tadi ku ibu tos jelaskeun dina aksara ngalagna mah sorana sadayana ku a. Ba, ca, da, fa, ka jeung sajabana sadayana tungtunganna ku a. Tah upami hoyong dirobah sorana, misalkan tungtungna hoyong tinu ba hoyong janten bi, tinu pa hoyong janten pu misalkan. Tah berarti teh kedah ditambihan ku rarangkeun. Tah rarangkeun kanggo ngarobah sora ieu aya yang disimpenna di luhur, aya yang disimpenna di hareup, aya yang disimpenna di tukang. Urang bahas hiji-hiji. Ayeuna urang bahas anu di luhur heula. Anu di luhur disimpenna di luhur, berarti di luhurun aksaranya. Di dieu aya tanda siga kieu. Tah upami tanda siga kieu teh fungsina kanggo ngarobah a janten i. Misalkan di dieu hurufna anu angka 7 teh naon cing? Huruf naon cing? Anu angka 72 tapi teu dipeuncit. Tah ieu teh huruf k nya. Ieu huruf k. Angka 72 tapi teu dipeuncit, ieu huruf k. Tah huruf k ieu upami di luhurna ditambihan rarangkeun siga kieu, di luhurna k ieu bakal robah janten ki. Ieu berubah jadi ki. Jadi ki mah nyeratna kieu. Nah gitu. Ieu ka ieu rubah jadi ki. Taina masih keneh anu disimpanna di luhur. Aya anu siga kieu ditambihan siga fi alit di luhur. Tah ieu teh fungsina kanggo ngarobah janten e. Ingat ya, aya e, aya e. Ieu mah teu aya curekan, berarti ieu mah e. Sanes e, upami nu ieu e, ieu mah e biasa. Tah, upami misalkeun hoyong janten e kieu ditambihan ku huruf ku rarangkeun siga kieu. Contona masih keneh ka deui we. Ka. Ieu ka. Upami misalkeun di luhurna ditambihan siga kieu, tah kitu nya. Berarti ieu berubah teu ka deui. Ieu janten ki. Janten ke. Punten ibu lepat. Ieu janten ke. Ayeuna aya deui yang masih disimpan di luhur. Sami siga ieu tandana fi. Tapi ieu mah fi-na aya kieuan. Nganggo aya garis gitu. Aya garis deui di pinggirna. Tah upami kieu ieu teh fungsina kanggo ngarobah janten e. Pami misalkeun di dieuna ka, teras ku urang ditambihan siga kieu. Nah ieu nya. Ieu berarti berubah moal janten ka deui karena tos aya rarangkeun janten ke.
Ieu anu di luhur. Ayeuna anu dihareup, disimpenna berarti dihareup. Samemeh. Dihareup berarti samemeh aksara ngalagena. Aya siga huruf Z tapi tinggal perhatoskeun. Kusabab kudu diperhatoskeun kusabab ieu aya dua nu mirip siga kieu tandana. Siga huruf Z tapi di dieuna di ujung garis ieu garis nu miring ieu di dieu ditambihan seret gitu. Dikituan nya kieu tah. Urang agengkeun. Tah kitu. Tah, upami siga kieu lambangna ieu fungsina kanggo ngarobah ayeuna ku anu aya curekan misalkeun ka deui we nya ieu ka upami misalkeun ku urang dipayuna kan dihareup dipayuna teras kieu tah kitu nya ieu disimpenna di payun tinggal dipayuneun kan dihareup hareup teh payun nya dihareup. Nah ieu bakal robah sorana moal ka deui. Ieu bakal berubah janten ke ku na anu aya curekan. Aya deui anu disimpenna di tukang. Tah di tukang kieu. Sami tinggal mata ku ibu sabaraha kali diseratkeun nya kunaon kusabab aya nu sami. Sami tapi mah bentenna naon cing bentenna. Ieu mah upami misalkeun ieu mah dipangker Z terus dipangker ieu mah dipayun dibalik Z tapi di dieu dipayun direpatnya tah kieu sakali deui nya tinggal Z tapi dipayun garisna upami ieu mah kan anu ngarobah janten mah di tukang garisna ieu mah pami ngarobah janten O ieu fungsina ngarobah janten O sami sareng ieu mah dipengker ieu mah dipayun garis ieuna tah ieu mah fungsina kanggo ngarobah janten O contona urang ka deui wae nya ieu teh ka nu kieu teh ka kedah apal hidup ieu nya tos salabara kali nu kieu teh ka tah upami misalkeun ka ieu tinggal di tukang berarti ditukangeun aksara ngalagena ieu ka ditukangeunna ditambahan kieu tah kitu nya berarti ieu sanes ka deui ieu berubah janten ko aya hiji deui anu disimpenna di handap berarti artina disimpenna di handapeun aksara ngalagena siga siku kieu tah siga siku terang siku siga angka 7 tapi 7 teu panjang ieu mah nya siga siku tah ieu teh fungsina kanggo ngarobah janten U contona ieu huruf ka deui we contona mah ieu ka ieu upami dihandapna tinggal ieu dihandap upami dihandapna ditambihan siga kieu tah kitu nya ieu bakal robah sorana moal ka deui ieu bakal robah sorana janten ku. Nah, huruf sanes oge sami. Huruf-huruf aksara-aksara nu sanes oge sami upami hoyong dirobah tinu A janten I, tinu A janten U, tinu A janten E. Tinggal weh ieu. Rarangken-rarangkenna kedah digentosna kedah kudu mana. Perhatoskeun ibu bade nyeratkeun aksara-aksara ngalagena anu atos anu ditambihan ku rarangken hidup turutannya diturutan sok ibu nyerat hidup oge nyerat supados enggal tiasana kedah sambil praktek ieu mah ieu aya huruf aya aksara pa ibu bade nyerat pa nya pa teh kumaha upami dikana aksara ngalagenakeun pa teh angka 7 2 7 teu dipencit tapi pakna di dieu disambungkeun tah ieu pa tinggal ayeuna upami misalkeun kieu 2 kali ieu 2 kali ieu janten pa ieu upami di luhurna ku ibu dikieukeun tinggal ngarangken i berubah janten pi
upami 2 kali janten pipi. Tinggal ye di handapna ku ibu dipasihan rangken u. Ye janten pu. 2 kali janten pupu. Ayeuna di dia aya huruf A. A upami tiasa kamari kan siga angka 3, tapi angka 3na dipanjangkeun ka luhurnya huruf A mah. Supados sae dikaluhurkeun kitu tah, rada kaluhur A. Ieu huruf A. A ditambihan ku U. Ieu kan pu. A tambihan ku pu janten apu. Ayeuna ieu tambihan rarangken dipangkernya, tinggal dipangker tapi dipayunina. Ieu teh po. Upami 2 kali janten popo. Teras ayeuna masih ingmut ieu huruf naon? Ieu huruf naon? Ieu huruf I. I nya nu kieu. Teras upami I ditambihan ku pa janten IPA. Angka 7 ya teh, angka 7. Ieu A. A ditambihan I pi nya. Pi tapi di dieuna ditambahan narangken ang deui aping. Teras A pung. Ieu pu. Ieu kan pu sareng dikasih dipanyikuan, tapi di luhurna aya ang jadi apung. Ieu po. Popong. Kunaon aya angan? Kan ieu ang. Ieu rarangken ang anu kamari ku urang atos dipelajari. Teras anu kieu pi. Ieu tinggal aya tanda ieu. Pi ping. O pang. U pah. Ieu terangken nya, ieu pa tambahan jadi upah. A api. Ras kela ieu panjang teuing ieu na sakedap gentasnya tinggal pu puir. Teras pu puing. Pa paur. O opar. Tinggal di aya rangken deui. Opar.
Jadi terakhirnya i ipah sakieu kantun hidup nyobian ku huruf-huruf anu sanesna. Ieu kedah seueur latihan berarti. Kumaha penjelasan ibu tos jelas? Tah supados langkung jelas pemahamanana, ayeuna hayu urang latihan kerjakeun soal-soal anu dipasihan ku ibu ieu. Latihan anu kahiji, sok ku hidep salin deui 20 hiji aksara ngalagena anu nembe ku hidep tos dipelajari nganggo seratan anu rapih sareng sae. Latihan anu kaduana, kerjakeun soal-soal ieu. Sakitulah penjelasan ti ibu. Engke pendak deui minggon payun dina materi aksara Sunda atanapi kaganga bagian anu katiluna. Wilujeng diajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.